pamirsa, ayeuna abdi aya di tempat kajadian legisna sapeda motor. Di dieu aya hiji saksi anu aya dina eta tempat kajadian. Punten namina saha? Dewi, Iraha eta kajadian teh itu sapuduaan. Abdi teh kan nuju masuk kantornya teh. Di pas nuju masuk kantor teh, abdi teh ningali anu deket rangkap dengan aya budak duaan nuju di belakang. Pas abdi teh hiro wae da naonnya dah mulai eta mah mengulinan kana naonnya abdi teh di wae terus abdi teh sabaraha teh kemudian aya nu kurang dibawa kan dan ceurik ditinggali teh di teh aya si teh teh naon salah gitu nah ieu teh abdi kalau kita motor buat eta misalnya eta oh gitu hatur nuhun teh. ayeuna urang ningali CCTV dina eta kajadian. Ininya jangan goyang ya. Kalau CCTV itu kan diam. Bisa disalurkan kantornya ge. Polisi oge parantos nuhunkeun katerangan ti korban sareng keluarga korban. Sakieu wartos sonten dinten ieu, abdi anu Nur Faida pamit. Eta mah susu di kopian. Mun kopi ABC susu, tah ieu kopi di susuan. Wilujeng sonten pamirsa, salah sahiji palaku maling sapeda motor tilu dinten kapengker katewa ku polisi. Gawat, ngelanjang teh. Terus. Gawat teh. Nah mana maling motor? Butuh apa bro? Usaha. Butuh rancangan. Kemana ke motor bang? Jual. Lagi diulangi deh itu. Badai kok. Sakieu wartos sonten dinten ieu, abdi anu Nur Faida pamit. Wilujeng siang pamirsa, salah eta kajadian teh. Oh nyake masih ada beda itu. Jual. Lagi diulangi deh itu.